Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teu rasa ku urang waktu terus berputar, hutang makin gede, negara makin acak-acakan, umur ngakolota, nu pararaeh kadanya ku urang geus loba, urang ge tinggal nungguan waktu, nu kolot moal kebal deui. Tah horeng urang geus aya di penghujung bulan Dzulqa'dah, bulan Hafid. Baheula aya hiji budak ngora osok ngadengekeun pengajian. Nyana di mana-mana tanggal hiji bulan haji, nyana langsung sok puasa datang ke Arafah. Kabejakeun eta budak ngora teh nu sok ngalaksanakeun puasa beja datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil ku Kangjeng datang, cek Kangjeng, hei budak qora mayah miluka ala siyami hadhil ayam. Naon anu ngadorong ka anjeun muasaan ieu poe di tanggal hiji datang ka poe Arafah. Anu ngadorong anjeun puasa naon? Budak ngora ngajawab, bi abi wa ummi anta mufta ya Rasulullah. Abdi mangan sakadar sakieu Gusti, annaha ayyamul masyair wa ayyamul haji, asallahu ayyushikani fi du'aihi. Di tanggal hiji datang ka poe Arafah teh poean masyair, syiar-syiar, tanda-tanda keagungan agama Islam. Poean-poean mulai jelema endek sarariap berangkat ke Arafah. Teu eureun-eureun jelema ngadarua ti mimiti tanggal hiji geus memfokuskan diri untuk kumpul di Arafah. Ngadarua nyana berbagai bahasa jeung berbagai kahayang, terutama hayang dihampura dosa, hayang dibere kajembaran hate wauh ka Gusti, hayang dibere kasenangan akhirat eta Gusti. Sakitu Gusti abdi mata lantaran atuh loba nu ngadoa abdi puasa sugan be doa eta datang ka abdi. Abdi nu puasana nu di Mekah ngadoa atuh geus sugan deui abdi ka bawah ai kitu menutup puasa pan Gusti meureun teu nyarambung ai
gitu mau puasa sugan tapi dihiji ke Mekah teu abdi mah munggah haji teu abdi mah puasa hayang dihijikeun jeung pamenta jelema nu marunggah haji. Cek Kanjeng Nabi atuh teh mah lain sambarangan maneh. Ya fa inna laka bi kulli yaumin tasumuhu adla mi'ata raqabatin wa mi'atan badalatin wa mi'ata farasin yuhmalu 'alaiha fisabilillah. Anjeun lamun hayang nyaho ngalaksanakeun puasa di tanggal hiji datang ka tanggal 9 Arafah teh sapoe-sapoena nuku anjeun dilaksanakeun puasa eta teh sarua ejeung ngamerdekakeun 100 abid sarua jeung nyodakohkeun 100 onta 100 kuda di jalan sabilillah. Ambo gede jasa teh ganjaran Masya Allah. Bahkan lamun datang ka poe tarwiyah ditingkatkeun ku Gusti Allah falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi parasin malu alaiha fisabilillah. Di poe tarwiyah mah sabanding jeung 1000 ngamerdekakeun 1000 budak sodako 1000 onta 1000 kuda sodakona lain sambarangan sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Ambo lamun datang ka poe Arafah palaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badalatin wa alfai farasin malu alaiha fisabilillah. Lamun poe Arafah mah sarua jeung 2000 abid dimerdekakeun 2000 onta disodakohkeun 2000 kuda dipake sabilillah. Hore gede jasa gajarana tadu badak mulai di tanggal hiji datang ka tarwiyah Arafah nunggeus karolot nunggeus kolot teh anu geus moal ka mana deui teh mah geus keur diintip bae ku malakal maut dula deuleu we nyana wal kebal ta eta wayahna puasa. Masya Allah ulah datangkan teu puasa jang nu karolot nu ngora atuh nu kolot bae nu geus teu boga tanaga puasa tuh komo nu ngora atuh nu ngora deui tanagana gede kene atuh nu kolot bae puasa tuh komo nu ngora geus kabehan urang laksanakeun puasa tanggal hiji haji tepi ka poe Arafah.